Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kapanutan, Muhammad Rasul pilihan. Kasohabat naridoan, kula wargana kabehan. Iya nadong singkat pisan, hitung-hitung peringatan. Umumna ka ikhwan, utama ka diri pisan. Jalma di zaman ayeuna, taledor kana salatna. Padahal eta dosana, kacida pisan gedena. Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana salatna ringgalkeun. Tinggal salat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih salat, aya harapan salamet. Tapi lamun geus teu salat, baladna si iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paehna moal salamet. Hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka mautna, seuneu neraka tempatna. Jalma anu tara salat, rugina dunya akhirat. Dina hadis diterangkeun, ku rasulna dijelaskeun. Nu sok taledor salatna, 15 siksaanna. Genap siksaan dunyana, 3 di waktu mautna. 3 di jero kuburna, mangka urang sing paurna. 3 deui nu beratna, dina poe kiamatna. Siksa anu di dunyana, diangkat berkah umurna. Kadua kusel beungeutna, teu aya sinar wajahna. Katilu kabeh amalna, ditolak ku pangeranna. Kaopat teh duanana, teu pisan ditarimana. Kalimat teu kabagean, duana para sholihin. Kagenep nu rugi pisan, mautna teh tanpa iman. Siksaan waktu mautna, kacida pisan hinana. Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Sanajan salaut minumna, moal leungit halahabna. Siksaan jero kuburna, digencet liang lahatna. Kutarik gencetannana, nepi ka potong tulangna. Di huru kuburannana, ku seuneu banget panasna. Dipanggang dina ruhatna, ti beurang jeung ti peutingna.
Allah ngirim ka kuburna orang nu banget gedena Suja'ul Aqra ngaranna macokan kana badanna